Ari rukun hadir aya 2 ceuk kisagati, kahiji cicing, kadua tong lelempangan. Benar hafal tak? Sok supaya jadi ilmu. Ari rukun hadir aya 2 ceuk orang juga, kahiji cicing, kadua tong lelempangan. Tos loba jelema diuk tapi teu deket cicing. Benar. Loba jelema diuk tapi ngobrol. Benar. Loba jelema diuk tapi ngomeh HP. Benar. Nu mawa HP didoakeun sing loba kuotana. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana Allahumma hawalaina wa alaina. Allahumma hawalaina wa alaina. Allahumma hawalaina wa alaina. Hujan tak? Hujan ulah kamana-mananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum bil ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Angkat panangana. Anu teu diangkat panangana ciri gejala stroke. Hayang stroke hayang sehat. Syukuran boga panangan teu stroke. Alhamdulillah. Sok angkat panangana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyaikhi wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika walhamdulillahi rabbil. Sok urang ngadoa heula supaya ulah waka hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wa alaina. Allahumma hawalaina wa alaina. Allahumma hawalaina wa alaina. Insyaallah mun kieu wae mah moal gede. Insya. Pertama-tama dan tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada malam nu hadir ia malaleng kadia ningalina kadia. Pertama-tama dan tiada kata yang paling indah kita ucapkan tentunya kepada Allah dengan ucapan lapad hamdalah alhamdulillahirabbil. Ibu bapak para santri, ialah pada alhamdulillah menurut ulama kalimat syukur. Sakali ku orang dibaca ke Allah, insya Allah orang bakal menang pahala ganjaran 7 lapis lagi 7 lapis bumi. Alhamdulillah. Maca alhamdulillah 2 kali, insya Allah orang bakal diberi surga ku Allah. Harayang teka surga. Serius. Cius siap teu paehna. Asup moal ka surga lamun teu paeh heula. Mudah-mudahan urang sing maot anu husnul khotimah. Sadayana urang muji tasakur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos masian anugerah kanikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinarang Islam, nikmat sehat wal afiat. Sholawat sinarang salam semoga tercurah limpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang sang baginda Nabi besar Muhammad. Sing kompak meh urang menang saparti sang baginda Nabi besar Muhammad. Saur Kangjeng Rasul, man zukirtu indahu walam yusolli alayya. Manakala jenengan Kangjeng Rasul disebat di alam dunia orang anu ngadangu teu torek teu bolot normal, tapi orang teu nyambut ku maca sholawat, khawatir jaga di poe kiamat bisa mandang wajah sang baginda Nabi besar Muhammad. Na'udzubillahi min. Ulangi, salawat sinarang salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailap ka keluargina oge ka para sahabatna tabiin wa tabiina urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan orang sadayana sing kasapatan sing katulungan ku sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raat teh hujana. Raat sok urang syukuran. Siap hadir siap. Sok bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Awas nutun-nurutan setruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ari rukun hadir ayat 2 cek kisagati. Ari rukun hadir ayat 2 cek kisagati. Kahiji cicing, kadua tong lelempangan. Benar hafal tak? Sok supaya jadi ilmu. Ari rukun hadir ayat 2 cek orang juga. Kahiji cicing, kadua tong lelempangan.
tos loba jelema diuk tapi teu kecicing benar. Loba jelema diuk tapi ngobrol benar. Loba jelema diuk tapi ngome HP benar. Nu mawa HP didoakeun sing loba kuotana, sing loba wipina, sebab ayeuna mah zaman sel. Ternyata eta jelema anu loba selfie teh di imahna mah lalobahu hulang-hulang suujon wae. Jadi jelema anu loba hulang-hulang mah bakal loba anu nanya dua tak salah bener. Loba selfie bener keur ngaji selfie di kuburan, di pantai, di gunung, di kebon, di WC loba selfie. Didoakeun loba selfie sing seueur rezekina teu cukup ku amin usaha, amin amin wae. Terus awas rukun hadir aya kahiji cik, kadua tong leulem janji. Terus bismillahirrahmanirrahim. Ieu doa dina kitab I'anatut Thalibin juz kahiji. Nang ulama mah bisa ngarang, urang juga bisana ngorong. Mun hayang seuri awas jelema anu beuki seuri bakal awet ngora. Jelema anu teu daek seuri teleh koet. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Sok ulangi. Kumaha sih? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Tah eta teh doa sataranjang. Percaya teh? Eta tenang ulama dina kitab I'anatut Thalibin. Samemeh uka-uka yeuh, uka aya teu? Istrina Bapak Sukri aya teu? Saha teh ngaranna? Buaan. Samemeh buaan uka-uka. Uka aju, uka alana, uka utang, uka cangcut. Supaya aurat ulang-ulah katingali ku mata jin, maka baca heula doana bismillahirrahmanirrahim. La ilaha insyaallah mata jin langsung buta teu ningali kana aurat urang. Hiji sing harapal eta. Nomor kadua, pernah teu ceuk salaki maneh hamar amat dipakena, pernah teu? Serius ya. Pernah teu salaki nyebut hamar? Pernah teu salaki nyebut logor? Pernah teu? Nah, ieu ku sebab keseringan eta seorang istri teh mandina loba sataranjang bari teu maca doa eta. Pan kolot baheula mah mandi teh make pantes kolot baheula mah disebut KTP, bener teu? Terang teu KTP? Kolot tapi pulen. Jadi yang balik aing. Bacanya jadi orang lolobana tara make nah baca doa nu dieu bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Mudah-mudahan sing manfaat. Master seremonial pengatur waktu pemindah acara protokol alias MC, mudah-mudahan ya protokol Kang Kiai tambah umur sehatur barokah. Baheula mah porotok
korotok cek budak sekolah master seremonial benar disingkat deui jadi MC benar tah eta MC teh singkatan MC teh mimpin cacahan naon cenah tuh guru pribados Kiai Haji Ubay Akang Aican dipanggil ku MC mah cicing wae bener teu kumaha MC sebab ari MC mah mimpin cacahan tukang dagang geus disingkat cilok aci cilung aci cimol aci dicem basreng di Banten aya soring basogar betul keur bulan kamari ka pasantren aya tukang dagang abdi balik berjamaah di masjid di jalan naon Kang cilbas Pak Ustad naon cilbas teh cilok basah Masya Allah ternyata nucan ayat teh nu dagang ciduh dagang naon sok besi lieur ulang kampung juga kudu dagang naon dagang ternyata ciduh oge aci disen singkatan ayat teh nu hadir gede awakna ayat teh punten sing barokah lamun aya mamah ibu bapak gede awakna ulah disebut gendut lamun aya si mamah gede mamah gojali lamun aya si bapak gede bapak gojali naon gojali teh gojali teh golongan jalma lintuh tepuk tangan untuk ibu gojali lintuh ilmu na lintuh rezeki na lintuh etak na sana mina mamah watinya ngaranna saha titin oh titin manu hajar watinya neni pokoknya mah wati deh geus pasti no make tiung mah geus pasti wati so tau kisah gati geus yakin sebab ai wati mah wadah titit awas niatan senyum sodakoh insya cekang jeung Rasul tabassumu li ahika sodakotun laka senyummu di hadapan saudaramu itu soda isukan orang juga hayang sodako duit tegableg hayang sodako beas tegableg aya tatangga lewat kurang kaluati mah ceu hehe niatan sodako insya siap seri siap kajeun teh hayang ge hahaha sok sadayana mumpung kesetruk hahaha hihihi tah haha teh hanapeun bujal hihi teh hideung hanapna kajeun teuing aya awe bodas bule hanapna mah hideung meureun terus Masya Allah tapi kemana tadi kemana? Jangan dulu kemana-mana kita saksikan yang satu ini. Bila bibir pecah-pecah tenggorokan terasa kering itu namanya kurang. Nah, cai naon ieu warnana? Cai putih, cai herang menurut dokter kesehatan cai yang sangat murah. Salah deui wae. Geus puguh ieu teh herang murni deui. Murni. Menurut dokter kesehatan cai putih cai herang cocok di kana betengkeun betul tapi lamun susu di dina beteng teu cocok sebab susu mah cocokna dina dada nu mantak awewe singgal di susuna meh aya omeun jadi hayang nenen pan kamari keur kamari malam naon malam sen tuh di pasarean mah tanyakeun ka Uput malam Senin di pasarean mah bonen bobok bari nen cek guru abdi kieu ye cicing santri cicing Senin salah salam ngahenen karasa jer jadi ayang balik aing terus awas cicing tadi geus janji rukun hadir aya kahiji kadua tong lelem awas
Hadratil mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para kiai, para ajengan, para pimpinan pondok pesantren, para tokoh agama, wabil khusus guru urang sadaya nu aya di kampung juga anu teu disebatan hiji-hijina sebab lamun disebatan bakal barareuh. Bener nah anu seuri berarti nyambung, nu teu seuri mah berarti teu nyambung. Maka cek Ibnu Malik, wa fi ikhtiyari la yaji ulmun fasil ijata ata ayaji almun. Orang juga sameme ngahormat ka ustad ka kitu jauh, hormati heula ustad kiai nu aya di kampung juga insya. Sebab orang boga pangabutuh teh neangkeun Yusuf Pandi apa lain orang juk ngariung neangkeun orang juk. Benar aya kamautan orang juk. Pertanyaan abdi, lamun orang hajatan khitanan pernikahan aya kamautan ustad gaina teu datang sedih teu? Lamun teu mere amplop sedih teu? Bener yo. Ngariung ka kiai aya nu maot, mandikeun mait, nyolatan mait, nguburkeun mait, ngagotong mait, apa maneh bagian ngagotong mah ulah kiai atuh. Benar. Mudah-mudahan para ustad para kiai panjang umur sehat tur barokah, moga-moga ilmuna tambah manfaat barokah. Wabil khusus guru pribados hormateun urang sadayana Akang Kiai Haji Ubaidillah MD MVD pimpinan pondok pesantren Darul Ulum Bandung. Semoga beliau panjang umur sehat tur barokah. Ibu bapak kajeun teu nanyakeun ge nya tah ieu guru abdi di Bandung Akang Ubaidillah. Sarua teu kasep. Sarua teu? Sarua sebab lalak. Jadi hirupa kudu pede daripada PA mending pede. Terang teu pede. Geus eta mangke we jeung malam Jumat. Teruskeun. Wabil khusus anu ku pribados dihormati Ayah Kaisar beserta Mamah Kaisar, Mamah Titin, ngaran Titinnya aya kenehnya barokah eta Umi Aan ngaranan Titin. Titin aya Titin, Yuyun, Sarwiti, Sarkilah, Sarboah, Wati, geus geura ganti si Wati. Nya, terlalu eta si Wati teh. Atuh bongana Wati wadah Titin. Tuti aya Tuti. Aya tutup titit. Tati aya Tati. Tatakan titit. Mun hayang serius tah abdi balain rek ngaji. Rek cacahan. Da aya deui di alam dunia anu dipika cinta, dipika sayang. Ayah Kaisar jeung Mamah Kaisar teu aya deui. Naon sebabna eta Ayah Kaisar jeung Mamah Kaisar dipika cinta, dipika sayang sebab anjeunna nu bakal mere amplop ka abdi. Benar? Belum tentu ieu jelema sakilobana bakal nambahan. Moal? Tuh. Tapi Ayah Kaisar jeung Mamah Kaisar geus pasti bakal nambahan. Nambahan doa. Duit wae. Mun aya awe beuki duit kudu dicekal kita aja. Dicekek mah modal. Mudah-mudahan Ayah Kaisar sareng Mamah Kaisar panjang umur sehat tur barokah. Rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah tur barokah. Mudah-mudahan ieu hajatna sing barokah. Tukang tenda bayareun sound system, tukang daging, tukang rias, protokol, nu ngaji Quran, nu sambutan, nu ceramah, nu nutup doa. Bapak-bapak para banen, ibu-ibu, insya Allah barokah. Urang doakeun
doakeun ieu rumah tangga ayah kaisar sareng mamah kaisar sing panjang jodohna. Mudah-mudahan ayah kaisar sing dipanjangkeun, sing digedekeun, sing dikuatkeun. Tadinya wae panjang umurna, kuat iman Islamna, gede miliki rezekina. Amin ya robbal. Tong loba-loba ayah kaisar mama kaisar boga anak zaman ayeuna loba teh pusing. Cukup orang doakeun ayah kaisar mama kaisar boga anak 12. Amin ya robbal. Wabil khusus Cep Kaisar atau sedikitannya, mudah-mudahan Cep Kaisar panjang umur sehat tur barokah, jadi anak anu soleh. Allahumma ij'al waladan sholihan, Allahumma ij'al waladan sholihan, Allahumma ij'al waladan sholihan, muti'an muhibban ilallahi war rasul. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu anu sami dipika hormat, hoyong teu didoakeun, hoyong didoakeun apa hoyong dibere doa? Hoyong didoakeun apa hoyong dibere doa? Hoyong didoakeun. Syarat ngadoa lamun hayang tepat diijabah dikabul ku Allah, hiji sing inget samemeh ngadoa tanam ke dina hate sing ikhlas sing ridho ka Gusti Allah Subhanahu. Allah tos mere ide saur Allah samemeh ngadoa baca asmaul hus, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal. Tutup deui ku doa, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kajen teuing ayeuna ngadoana 70 km, tapi lamun teu maca shalawat doa urang moal tembus hakikat di hadapan Allah, bakal majen dipegat ku langit. Innallaha yuqabbilu baina sholatain, sesungguhna doa urang bakal diterima ku Gusti Allah lamun ngadoana diawali ku maca shalawat jeung diakhiri ku maca shalawat ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Arosok maca shalawat, resep teu maca shalawat, sing resep ayeuna teh geus tereh kiamat ibu bapak, matahari geus aya di Bogor ti baheula. Bener. Salawat maka jenteng ayeuna urang can ikhlas tapi dibaca tetap diterima. Salawat maka jenteng masih keneh ria sombong tapi dibaca tetap diterima. Itulah hebatna sholat, sehingga Allah merintahkan maca salawat sekaligus Allah beserta malaikat Allah bersalawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad. Mana dalilna dina Al-Qur'an surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah gitu. Siap maca lapan Allah, siap. Mudah-mudahan nu maca lapan Allah sing paraeh panyakitna. Amin. Geus leuwas wae. Mamah Gojali. Terang, kamari aya nu maot hadirna kieu we. Kamari nu hadirna kieu maot. Diomekeun. Nyekel sirah ayeuna, nyekel irung. Tanu nyekel irung kamari maot. Moal di dieu mah moal. Insya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sanyanyana Allah beserta malaikat Allah yusholluna 'alan nabi pada marata salawat ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraha eta ayat Al-Qur'an diturunkeunana dina bulan Sa'ban, yaitu bulan Roh. Allah marentahkeun salat, Allah marentahkeun haji, Allah marentahkeun umroh, Allah marentahkeun zakat sedekah. Punten ulah salah paham, Allah teu ngalaksanakeun. Allah marentahkeun salawat sekaligus Allah bersalawat kepada sang baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Oh, salat orang, haji orang, umrah orang belum tentu diterima ku Gusti Allah Subhanahu, tapi orang maca salawat insya Allah diterima ku Allah Subhanahu. Nulahinna malam minggu poe minggu baca sallallahu ala Muhammad 5.000. Nulahinna malam Senin poe Senin baca sallallahu ala Muhammad 4.000. Nulahinna malam Selasa poe Selasa baca sallallahu ala Muhammad 3.000. Nulahinna malam Rabu poe Rabu baca sallallahu ala Muhammad 7.000. Nulahinna malam Kamis poe Kamis baca sallallahu ala Muhammad 8.000. Nulahinna malam Jumat poe Jumat baca sallallahu ala Muhammad 6.000. Nulahinna malam Sabtu poe Sabtu baca sallallahu ala Muhammad 9.000. Nah, iya salawat Jibril karana salawat pendek tapi dahsyatnya luar biasa. Nah, cek Habib Lutfi, supaya salawat ini jangan buntu kelihatannya, maka teruskan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tambah sekian ribu. Siap? Siap? Harapal teu maca salawat nariyah. Salawat nariyah harapal teu? Di kampung juga macana wayustasko apa wayastaski? Aya nu nanya ke abdi, abdi nu bener wayustasko apa wayastaski? Nu teu bener mah nu tara maca salat. Betul? Ngan abdi sok nitip ka ibu-ibu poe Jumat bada asar sok malaca shalawat ka pasantren. Bu, maca shalawat nariyah tong gancang teuing beusi kacau. Kumaha kacauna? Allahumma sholli sholatan Sulawesi Kalimantan salatan. Beusi kadinya. Nah, hiji kadua allazi tanhalu bihil uqadu lain uqadu. Paham teu? Awas yeuh, pantes yeuh lila kabeungharan. Dina surah Al-Falaq aya wa min syarrin nafasati fil uqad lain uqad allazi tanhalu bihil uqadu lain allazi tanhalu bihil uqadu wa min syarrin nafasati fil uqad. Siap maca salawat? Siap. Sakali maca salawat 10 dosa urang bakal dihampura ku Allah. Sakali maca salawat 10 kagorengan urang bakal ditutup ku Allah. Sakali maca salawat 10 derajat bakal ditambah ku Gusti Allah. Sakali maca salawat 10 derajat bakal ditambah ku Gusti Allah. Insya oh hayang teu kasapatan ku Kangjeng Rasul sing rajin maca salat. Walaupun dosa urang sakolong langit, walaupun kesalahan urang leuwih loba tibatan budah lautan, jaga di poe kiamat lamun urang geus kasapatan ku Kangjeng Rasul eueuh nanaonan eta dosa anu sakolong langit, eueuh nanaonan eta kasalahan nu leuwih loba tibatan budah lautan. Makana urang kudu daek maca salawat ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Siap maca salawat? Siap. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Semangat. Assalamu alayka ya Nabi, semangat. Assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul.
genaheun teu raoseun teu naon sababna ieu salawat raos kana cepil jawabanana aya 2 hiji nu dibaca ku urang jenengan sang baginda Nabi besar Muhammad nomor kedua pake pake lag tah aana teh uput saha ngaranna saha abuy abul coba ya ayyuhan nabi ganti ya ayyuha abul genaheun teu ya ayyuhan nabi ya ayyuha sukri genaheun teu teu genaheun eleh ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi betul sok sakedik lanjut hayang teu hadir penting ayeuna jadi pahala ganjaran ibadah di hadapan Allah cek ulama wa yuktabu lahu at-ta'atu madama mustamian iya hadir orang teh bakal jadi pahala ganjaran ibadah di hadapan Allah madama mustamian selagi hadirna ngadenge betul sebab hadir ayeuna mapan loba uji loba gogot loba coba loba uji loba ujian didoakeun deui mudah-mudahan ya Allah yeun hadir sadayana sing panjang umur sehat tur barokah dicukupkeun milik rezeki anu halal anu barokah putra putri urang sing soleh tur solihah mudah-mudahan sing nasib ka Mekah ka Madinah mautna urang sadayana sing maut anu husnul khotimah amin ya Allah ya robbal. Nah, jadi kesimpulanana samemeh ngadoa teh tong poho maca ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal nomor kedua tutup deui ku asmaul husna ya Allah ya Rahman ternyata orang juga rajana asmaul husna teh mung 3 hiji lapan Allah 2 lapan Rahman 3 lapan kumpul dina lapan Genaheun teu jawab sing jujur genaheun teu capek teu ningali kisah gati maca Quran pake seni pake lagu capek teu astagfirullahaladzim ieu beuteung meuni ngabeten urat meuni kararanceng beheung meuni bareureum capek teu kajeun capek ge da keur ngaladu doa duit teuy awas ya kamari cek akang di Bandung aya nu beuki duit paeh jadi jelema anu beuki duit mah tereh beunghar suujon belum tentu jelema anu beuki duit paeh betul nu geus buntung oge ieu na can paeh betul nah jadi lamun ieu hadir hayang jadi pahala ganjar ibadah di depan Allah madama mustamian kudu didangu sebab hadir teh aya anu kos sifat binatang jelaskan ulah orang juga aya teu di dieu laleur kupu-kupu papatong bangbara odeng jelaskan ulah aya teu laleur eta laleur lamun kapangi jeung kadaharan nu amis nu bau sok bulak-balik tara nu hadirna peuting ayeuna bulak-balik eta aya teu papatong bareto sok titah dieu sok titah di tewak ku ieu ku umi abdi ubar ngompor bener papatong sok entep ditungtung daun apa di jero ditungtung sok lila tara lamun nu hadir urang juga ayeuna ieu atawa hadir mulu dan rajaban
datang ke tempat Mulu dan Rajaban ngebrehkeun saragam balik deui eta hadir papat dua aya teh kupu-kupu kupu-kupu sok nyesep dina naon sok lila tara lamun ibu-ibu hadir Mulu dan Rajaban terus datang ke eta tempat neangan prasmanan terus nyatu naon nges nyatu balik tah eta hadir kupu aya di dia aya mana jelemana teruskan aya keneh teu Pasukri Bang Bara ayanya eta Bang Bara lamun rek ngaliangan papan jeung kayu sok gandeng tara lamun hadir pangajian rutin Rajaban Mulu dan Muharaman atawa ayeuna ngobrol gandeng eta Bang nah pansokil Bang Bara mata benar terakhir aya teu odeng bogaeun imah teh eta odeng sok arasup tara ka jero tah contoh kurang odeng lin ibarat urang teh odeng odeng lin ibarat odeng arasup ka imahna lila jeung lila eta odeng teh tepikeun ka kaluar madu betul eta teh sabab jeung wasilahna istiqomah di jero imahna contoh ku urang odeng sabodo-bodona otak urang lamun hadir rutin ngaji Mulu dan Rajaban bakal aya nu asup eta ilmu Allah insya sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Ramadan ya habib genahan teh Pasukri atuh teh nyawer naon cenah kita cenah ya ayyuha Sukri moal ai nyawer mah moal eta mah terus 5 menit teh siap terus ayeuna teh khitan ternyata Pasukri awewe oge wajib disunatan naon cenah dangukeun ternyata ieu awe oge wajib disun ngan awe mah tong ngondang-ngondang betul hitanan sarwiti awas ternyata awewe oge wajib disun ngan awewe mah tong ngondang lalau kudu disumput sebab eta barang teh teu pantes diomong jeung teu pantes sebab barang awe mah lain deuleu tapi pake jos jadi hayang balik aing balik kali awas iya keur nyaritakeun pikir ternyata awewe oge wajib disun ngan lalaun ulah dirame-ram kudu disumput ulah dibebeja sebab eta teh barang teu bagus diomong-ong ai barang awe mah pakeun lain tempo betul komo cep kaisar mah wajib disun ilaha waktuna cekang jeung nabi wayundabu ta'jiluhu fi sab'in teh tuh sunah lamun ayeuna urang boga anak umur 7 poe mangga geura-geura disun
di mana eta asalna 7 poe aya orok disunatan annahu sallallahu alaihi wasallam khotanal Hasan wa Husain sanyanyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngahitan incuna Sayyidina Hasan jeung Husain umur 7 poe orok keneh disunatan. Masya Allah tabarakal aya eueuh di juga aya eueuh tah kitu oge lamun eta orokna menurut medis ataupun dokter ataupun bengkok sehat kuat silahkan disun, tapi lamun ayeuna orokna umur 7 poe 7 naon 7 poe ieu teh teu kuat menurut dokter jeung bengkong ulah disun datan ke tunggu kana tahun harap terkecuali ieu orok teh budak teh terjangkit penyakit seperti heseki tah lamun hayang loba kieu teh kudu loba nginum. Tah insyaallah lamun sering minum bakal loba kieu ngaji. Tos terakhir tos sakitu anu terakhir supaya ieu Cep Kaisar jadi ahli Quran amin. Cep Kaisar supaya jadi ahli kitab amin. Cep Kaisar supaya jadi ahli deket ke Allah. Mangkana lamun boga anak teh 5 pasantren sebab anak teh kudungan lamun teu ngaji bakal cilak bakal jadi anak anu som anu bedeg moal boga lamun ayeuna anak jeung indung bapana teu nitah wae yeuh bakal terjadi tsunami. Di Cianjur geus terjadi di Turki oge geus terjadi terutama Cekang Ubay ayeuna teh loba kabongkaran parawan kadinya wae pikiranna sok kenang-kenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fi auladi wala tadarrahum wa wafaqahum li ta'atika warzuqni birrahum. Sing harapal ya indungna nu hebat ya. Allahumma barik li fi auladi wala tadarrahum wa wafaqahum li ta'atika warzuqni birrahum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Allahumma ij'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Allahumma ij'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Ibu bapak lamun teu hafal silakan malam ini live streaming YouTuberna Jan Kalakai itu orangnya tuh. Namanya Haji Sofyan Gojali golongan jalma itu. Naon cenah YouTuberna naon? Jan Kalakai Haji Sofyan. Insyaallah anu hadirna meleng bakal aya dina YouTube-na. Anu tiungna nyengsol bakal aya. Atu anu ngorong bakal aya. Mudah-mudahan YouTuber Jan Kalakai sing barokah. Amin. Sing barokah. Amin. Maka pepatah pujangga mengatakan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan terasa hidup dengan seni akan terasa indah teu. Maca Quran pakai seni indah teu. Di kampung juga Pak Sukri aya bedug teu. Aya kohkol teu. Sok ditabeuh tara eta kokol jeung bedug. Tabeuh ulah ayeuna. Kajen can subuh.
mirip teh jeung bedug jelemana astagfirullah ngahina peda-pedasan santri mah bud sebab keina oge bu bunga buduk-buduk ge ngeureuy ngaji astagfirullah jeung sahangeuna beres na kokol jeung bedug sok aya suara naon wios abdi ajan wios ajanna bari nginum bisa moal ajan bari nginum nah nu mantak disebut kisagati sebab kisagati teh bisa ajan bari nginum buktikan ulah ayat teh caina urang teh beudeuy bedug ayat teh caina awas nu teu molotot ya awas ya. Caina aya doakeun abdi rek ajan bari nginum sing salamet Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah percaya teu astagfirullah percaya teu ajan bari nginum caina saya percaya teu saha nu ajana anu di tukang teh santri apa setan tepuk tangan untuk santri ini ada hikmahnya di saat kisagati rek ajan di saat kisagati rek nginum nitah teh ajan mudah-mudahan ieu cep kaisar sing jadi anak anu ngarti ulah jadi anak anu pinter sebab pinter mah umum pinter ngabohong pinter alasan betul tapi lamun ayeuna urang boga anak incu anu ngarti datang salat 5 waktu moal kudu dititah datang jadwal ka pesantren nu jauh nu deukeut moal kudu ditit moga boga ya Allah nu hadir penting ayeuna turunana sing soleh tur soleh ya as-salatu khairu minan naum di Makkah di Madinah mah pendek tapi di juga mah panjang buktikan ulah contohkeun ulah ya as-salatu khairu minan naum di Makkah di Madinah dangukeun hayang teh ka Makkah ka Madinah ya kisagati ayeuna kakarak 5 kali Masya Allah hayang deui ka Makkah mah yuk urang ngadoa siap supaya urang aya nasib siap Allahumma sing yakin Allahumma walwah ngajual sawah mantap tuh ya khairu minan naum di Makkah dangukeun siap pandang siap terakhir as-salatu khairum tah eta pendek di Makkah di Madinah mah pendek tapi lamun di juga jeung dicemplang panjang dengekeun as-salatu khairum minan naum beda tuh naon sebabna eta di Makkah di Madinah teh naumna pendek pasukri sebab di Makkah di Madinah mah sarekna sakedeung ibadahna lil tapi urang juga mah molorna lillah ibadahna tah eta Mang Iki uput mudah-mudahan uputnya jeung Iki rumah tanggana sing lambat lambut Iki uput ai lambat teh lila lambut teh beuteung sing lila napalna dina beuteung jadi lambat insya tah eta kitu mudah-mudahan ieu cep kaisar sing jadi anak anu soleh yakin jadi anak anu soleh teu cukup ku amin ke geus lulus SD ataupun bila perlu ulah tega-tega mun hayang boga anak anu soleh geura anterkeun ka pondok pesan supaya bisa ngajikur supaya bisa ngajikit supaya bisa ad parentah ajan teh loba
cep kaisar budak leutik ajan budak gede kahuruan kasurupan aya kaisar leungit teangan ka anak mah nitah ngaji indung nama nongton bapana kalakah ngopi ngaharepan kulub bener tuh tuh tah eta cep kaisar ulah kasinggung ya ayahna tapi lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tilu oge ejeung benar omomun aya dangdutan jauh ge ku kurusukan teu ningali kulon wetanu kitu incuna astagfirullahaladzim ka incu nyebut setan Pak Sukri rek nanya ieu terakhir abi nyaah teu ka incu nyaah teu naon sebabna sok jawab lamun kajau rek dibere minyak ya jawabanna Pak Sukri naon sebabna nyaah ka incu sebab urang teu bisa nyieun in bisa oke nyian an bener sok kurang make hadroh siap terakhir siap tapi lamun aya wayang jauh ge kukurusukan teu ningali kulon wetanu kituin komomun aya dangdutan jauh kukurusukan teu ningali kulon wetanu kituin yo setan deui terakhir aya pantun pikeun orang juga siap tapi salatna cakep siap balik di sumur suku barelah sing panjang umur bari barokah amin bisa tuh balik di sumur suku barelah orang juga panjang umur sing barokah amin ngaguarkeun jarami menang landak tos lami kakalak kapendak mudah-mudahan ieu pamuda sing menangkeun istri sejati amin ulah boga istri kunti mudah-mudahan ieu pamuda sing menangkeun istri anu luhung amin ulah awewe anu lohong leheung leheng ya terakhir boga bujang teu hayang boga minantu awe nu boros apa nu irit hayang boga minantu nu boros nu irit lamun hayang boga minantu anu irit teangan nini benar sebab nini mah cukup bedak nage pipa lamun boga minantu anu boros berarti parawan gad ngan sing tenget ibu bujang eta merek udak nu abdi tarang di Leuwiliang Ines Latulip Tulji Intermeri Maybel Milabella Wanda Pixi Karapi Olay Pon Sari Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.